Are naon? Teu gajian. Calokan batur-batur. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Terus bes. Pajak teuing sebenarnya. Oh saya mangga. Mangga. Hey my brother everybody. Come here. Let's go. Come on. Kemari ke Sindang iye. Tadi lagi nggak ulang wae teu ngarti teh. Kunaon atuh? Diri sajikeun. Kangina Ibakat karan. goblok juga teu moal nyusul. Mau balik anjing ah. Tasang ieu mau balik aing. Biar nama aing teh hayang nyantai. Mau ngaya piomongeun. Pemberian mah aing di baudan pemajikan. Kari-kari datang si ieu mah beuki kacau we aing. Kunaon panyaho budak anjing. Lah, nepi ka kiamat ge maca geus-geus. Ya ho aing budak bisa. Aduh, kata ka aing nanyakeun saha nu maot anjing. Ya ho anjing budak ya teh. Bapak maneh maot. Mubaran ku tutut ah. Hakan tutut di balong na ku sia. Kerajaan teh teh. Nyangakeun si mapang ngabaktos Gusti diterima. Ulah tuh cek aing. Dah adik kan ada. Wah, aing mau dibantuan gini antuk masya we. Nyangakeun si mapang ngabaktos Gusti, ai diterima teh. Naon iya. Aduh, sakedeng-deng merong ka aing aja ya. Minta tolong aja merong. Hare-hare. Acan aja gitu kira. Geranya merong sakedeng-deng ya. Ayo, aku menunggumu. Ayo geranya tuh kali itu. Ya. Ya. Hujan itu anjing hujan. Jabat di budak tim, jabat di budak tim molor si anjing. Alah. Jabat di budak tegelo. Alhamdulillah geuning tes musim hujan deui. Nah, hujan teh bau jengkolnya gitu. Nya, lain hujan anjing sungut aing, lain hujan sungut aing. Nah. Sungut li. Sungut aing anjing. Oh. Bade nyalonkeun dewan. Saha nu nyalon dewan anjing? Lain nyalonkeun dewan sungut aing muncrat. Ulu teu sangka. Ti partai naon? Anjing anjing. Eueuh nu nyalon dewan anjing. Tong boro-boro nyalon dewan RT nu milik aing. Nyalon dewan di mana? Oh, partai naon? Oh, nu dewan. Oh, partai pendidikan eta mah. Nya hebat anu beneran tetangkorak nih nya geus anjing. Ongko pendidikan tapi tengkorak sih teh kumaha. Ya, udah mengabejaan ka manehnya. Lah ya jadi dewan teh lain gawe enteng-enteng. Ngengekeun ka maneh modalna ge gede. Jadi dewan teh urang nyaho sih jadi pasangsara. Neno dewan namanya boga modalnya. Oh, nu nyawa dewa anjing. Tuh, nganu rek ngajual sawah. Anjing. Aduh anjing parah. Karena Masya anjing. Oh, tah, eureun urang mah keun dewan manu palalinter. Da nyaho aing ge mah SD teh tamat. Sakola ge kan babaturan maneh teh jeung urang teh babaturan sakelas. Nah. Tuh geuning inget ya maneh. Lan
tuh bener pan harita ge jajan balap-balapan ku aing bayarkeun. Nah, oh tak gitu. Sebrak serangan Ya, kali. semua. Nah, Gusti. Wah, babaturan SD. SMP mah henteu. SMP mah abdi mah kalau resan SMP teh hijrah abdi teh nanti pindah. Nah. Ke Sumatera. Kan? Sumatera. Sumatera. Nah. Insyaallah. Naon cenah? Insyaallah sanajan lulusan SD ge nanti urang teh biasa babakti ka negara jeung ka bangsa nya bener tuh bener teh tah gitu atuh hiji-hiji nyarosna clear ya oh anu ngomong aja Dicempang tuh. tah resepna ka jelema ge teh lamun sono teh sono nyo resep teh Lain sono ingit sih teh. nya atuh hatur nuhun gitu Pauli. Nabi mah curhat teh Wah, daun rek curhat 2 tahun curhat lain curcor Wih teu beli motor anyar di dealer nya di dealer lain keller dealer ai dealer mah paranti motor keller mah paranti ranginang kudu bisa ngabedakeun sia teh dealer lain sia mah da budeg sia anjing budeg mah tuh ke sono deh wae ai ge sono wah. Iki layang iki. ngan abdi teh ditipu ku dealer ditipu kumaha nah ditipu kumaha aing nu ngomong anjing ditipu kumaha nah ditipu anyar motornya mau masih kena plat nomornya gebeureum nya endreyeun kene dibawa ka aing mah di starter upami teh aing ngageter mah ngageter ngan mesin teh hurung ngageter mah kitu we motor teh tah ngan teu disada teh hurung lain masalah motorna ceuli sia omean anjing lunas teu kredit Terang ayu. lunas ieu cash asina ti dealer dicobaan deh klaksona dipencet-pencet gitu-gitu teh ada teu disada lain klakson urung ceuli sia omean anjing ceuli sia di beton klakson lain spion klakson aya apa aja pan umasnya teh hareupeun aing da sia ngagerung-gerung motor teh anak aing teh stres goblok da tarik kadengena ih merekna teh Ya Mahmud klakson teuy ya pamajikan aing di Pekapina gara-gara motor sia tadi alhamdulillah atuh alhamdulillah aing bade ngabantuan ngomean mah insya Allah irham bari ngomen na kumasih wajik amin mudah-mudahan diuk Seprion nerung sakti teu nanyakeun anjing ban temui lain lampu mah hurung nah tuh ngomong tuh dan nirahingkang samia manag sa tengah tapi nadama jisim abdinya ngakeun semah pangabak ketos tahajud panjenengan Gusti Pati eta mugia katampi kalian kabingahan nya Gustinya nya tang tos salira mah bersih hati bakal nampi
pembakti tiji sim abdi kalayan kabingakan ujas tuti sampean aku terima tuh gening di sim abdi mah yakin ti orok salira teh jamina baik hati rajin menabung oke saksa sapu sorangan barasih di mah ngecerita ke pamajikan geningan salira teh gening bagur lagi sim abdi ya iya bagus gitu we berenang atuh ya taya pikir sana gus nyanyi wae sedeganeng saya mau jamil lain saya teh Nah, itu saya punya ya pangna dikumpulkan teh kaula aya perlu aya periode naon Gusti kieu Cobik bulan. kaula mangu utusan ratu ngemban amanat raja Dah. nyaeta dina poe ieu pisan anjeun sararea nya tapikeun jajab sang nalendra dugi ka negara Tirtadahana ka negara Tirtadahana nya bade naon raja urang teh katarik ka pati-pati ka pentang Asmaragama ku hiji wanoja ka asihna Dewi Dahanawati uluh bade ngalamar lain bade naon rek ngilu sayembara sabab ieu awewe teh disayembarahkeun uluh jadi raja teh maksud bade ngiring sayembara bener uluh luar biasa atuh Gusti iraha ayeuna waktuna bejaan para denawa anu liar bawa pasukan sesukupna sikap tamsir gadabini tarasa palahipu sae mangga dunungan teh geuning rek kawin deui percuma anjing boleh denge ku sia mah ya sugane kadenge dunungan teh rek kawin deui anjing klakson tuh balik di kana motor si anjing aing geus moho deui ya sae Gusti mangga ayeuna waktuna hayo pada lumapa mangga Mikiran spion. ayo woi ya anjing Allahu Akbar teu ngarti aing mah ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek badami ongko dikumpulkeun terek rapat tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui nah itu baralik terek dengan spion Allah alah aduh ya Allah ya Tuhan kami belilah hambamu ini kekuatan untuk ngobrol dengan babatok sia ya Allah karena aku susah dari dulu sampai sekarang ya Allah ya lain dengan spion adik menyeraja dengan spion urang teh ayeuna teh ini ka nagara Tirtadahana raja urang teh nyaeta Prabu Durgalapati bade ngiring sayembara blabar kawat anu jago ya Mahmud aduh anjing kan alah ya Allah ya Tuhan kami belilah gludug terhadap si eta ya Allah Atuh beunang mah urang. tapi jangan terlalu kenceng kasihan ya Allah Eta ya. Balucania loba mantega balucanani bau tarasi Hangit. Adik makanya hangit kobok situ Dago tarasi mah. Naon? lain mana ditinggal di tangan yang siang ngobrol mereka uplek menikah anteng akur lain akur aja liur naon teh nyamung Anjing serikeun tuh. ya oh sen pika kiamat ya mau nyamung nah budeg hanya ho
Yeuh, maneh mah uyuhan kuat babarengan jeung si ieu. Tong boro maneh indungna ngagantung maneh. Nah, liar ku si ieu. Jengkel marukana. Jengkel. Ditita meuli beas, deur meuli keusik. Bener ya? Tina rek nyangu jadi ngabangun. Kita beli obeng, kita yang obeng kada jujuran ojek. Ditita meuli obeng neang ojek. Bayangkeun ku sia. Iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sia mah. Nah, sabab aing mah nyaho carana. Sia teh babaturan paun. Tiba heula keneh pundukna teh. Gitu. Aing mah bisa ngobrol jeung sia. Nah, aya carana. Tempo lamun hayang bisa ngobrol. Seprak dengan benteng ya. Kumaha carana? Tempo. Deuleu. Tempo heuh teh. Perong matana cing seukeut. Kurang mata nama adik. Mata teh bolototkeun tah. Bolotot mata nama adik. Huntu kekerot supaya sieun. Ya. Tah, cita kekerot tadi tah. So, kekerot heuh. Tuh, tempo heuh. Tah kita. Mun bisa nempona tong deket teuing. Aing ditonyok. Sensitif sih bakal main. Di kejauhan nempona. Oh, gitu. Empuk. Tempo man. Hei. Naon tuh? Ya, anjing kan ditoel. Aca. Kumar kali katung, tungala atung, embu. Bleh. Oh, jadi urang teh ana tarik init ka negara Tirtadahana. Raja urang rek piluan saemara. Dengikeun. Alah, ditoel naon eta Mang Boleng? He ala katung jeung Tirtadahana naon hubunganana Ji? Teuy kan kitu jaho. Bade naon kadinya? Tahu bulat? Sawadika? Panglay, tunglay, panglay, bekeh, berwok, merenyeng. Oh, jadi raja urang teri kiluan saya marah belapar kawat anu jago marabutkeun Dewi Dahanawati. Dengek. Alah, Kayak ieu berwok jeung Dewi Dahanawati lan hubunganana deukeut eta mah. Iraha ieu teh tahu bulat digoreng 3 bulan ke tukang tong dibeli sebab eta pipanyakiteun di mana-mana ngadahar eta anu geus 3 bulan digoreng mana bakal mencret dibawa ka UGD make ambulan diheong-heong macet di jalan nepi ka paehna maneh teh. Oh ayeuna bener kita na kalau mata bisa eutik teuing atuh cobaan bisa dengikeun tah 3 kali. Enteng nih ngobrol jeung sia teh banyak nih. Ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas pembolongannya ya Allah. Aku bisa ngobrol dengan babatok sia ya Allah. Tahu di kejauhan melotot. Melotot Madi. Jangan terlalu dekat bisa ditonyok. Kerot na acan, kerot. Hei, naon? Iya. Anjir. Yes. Atoh, akhirnya. Hei, naon iya. Beres. Hei. Naon iya. Kumar kali katung, tungala atung, ember. Wah. Aisyah ngomong naon? Tahu bulat aji, dihakan usia mentret, sia teh modal aji. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah hambamu kekuatan untuk ngobrol dengan orang stres ya Allah. Nu aing. Beda-beda teh aja. Ditipu. Nararipu ka aing di prank goblok. Beda-beda teh teh.